pelaturanana ngiringkeun janazah ulah haju diuk meme mayit ditenden iluhureun pundak nu nanggung nu mikul kana taneuh kaasupkeun kana teu sopan kaasupkeun kana teu boga ganjaran. Namun urang ngiringkeun mayit-mayitna masih keneh di luhur urang geus diuk lantaran ngiringkeun teh inna majai tinaan bisyaniha hentak terjadi ngiringkeun so teh nya kana kalakuan janazah jadi henteu termasuk itina lamun janazahna masih keneh di luhur nu ngiringkeunana geus diuk teh bagus tukos gitu. Jadi orang ulah waka diuk ulah waka cicing mun janazah can diturunkeun janazah diturunkeun terus diasupkeun ka jero kubur. Cara ngasupkeun ka jero kuburna riwayat ti Abdullah bin Yazid anjeunna ngasupkeun mayit ti arah dua suku kubur mayitna dibaringkeun di jero kubur sirahna ka kaler sukuna ka kidul di urang lantaran dikiblatkeun berarti kibala rijlail gobri belah kidul geus sunnahna hadza minas sunnah. Aya nurunkeun mayit teh afdol ti belah kidul di urang mah apa set ka jero ajeuna hendak di belah luhur bae langsung kahadap ditampa babarengan eueuh masalah. Ajeuna hendak ti ditukeun bae mah ti belah kaler ka kidul eueuh masalah. Ajeuna hendak ditukangeun di dieu ye di belah wetan eueuh masalah. Ja inti nama dikubur ngan keur carita afdol ieu adalah ti dieu ti kidul eta sakadar afdol. Pernah baheula kula nguburkeun begitu nguburkeun atuh diturunkeunana di hareup aya kiai nentang cek kiai teh punten urang neangan afdol belah ditu kidul cek kula ulang geus di dieu bae langsung kidul afdol kula cicing bae masyarakat ke cicing dikidulkeun nyana tujak tunjuk bae kiai rada kolot kidul cek cenah utama cek kula teh kiai ka dieu sok nu sajen mundur kiaina kena nurunkeun mayit belah kidul pugu di dinya teh aya pagerna aya kawatan. Ayo kiai utama cenah belah kidul bongkar pagerna ku kiai nyana neuleukeun kula bae dideulekeun deui sia mah kolot aing mah ngora wani aing kasih gelut yo tungtungna mah pandeg gelut eta. Hal-hal nu kitu teh teu kudu dipermasalahkeun. Dula deuleu bae neuk nyieun afdol teh imkan apa henteu. Dengkeun di dinya aya pagerna aya kawat pas pisan liang kubur. Eta teh kabeneran aya tangkal kadongdong rada gede. Mantak cek ulah kampak dikeun ka kiai. Kagok aing mah ieu. Nya cicing bae. Geus teh kumaha kiai bae. Henteu, tuturkeun ka kiai kolot. Kidul, kampak. Oh nu ngadieun. Kabeh cicing bae kabeh. Saya cenah kiai di dieu bae lah cenah ulah hese-hese mah nya cenah urang kudu mukaan pager. Nah, sakulah teh kiai kumaha ka kiai kolot. Kumaha mun diturunkeun di dieu? Oh masalah cenah sebab itu aya pager. Ngomong sia ti tadi. Aju ngaleos nyana balik sok sambarangan bae naon teh wih diteluh bisa untuk nama bae can ka kuburan nyana geus diteluh aya bakeur carita lah hal-hal afdol kos kitu ulah sok dijadikeun masalah di lembur teh
imkan kebenaran orang jadi pamimpin bisa belah kidul ya Abdul nama belah kidul aya nu nentang teu kudu di kidul cenah di dieu bae di arah kiblat urang ulah kumaha hal-hal nu kos kitu bae teu kudu dipermasalahkeun ayuh bae heulanan teu can pahameun atawa situasi urang teh kos kitu mah tah gitulah jadi nurutkeun afdol mah riwayat Abdullah bin Yazid adkhalal maita min kibali rijlail gobri ieu teh sababaraha macem ieu teh urang teh deuk muru afdol belah kidul bisa teu diantaikeun lamun mayitna kuru nu di jerona deui tanagana biasa-biasa kumaha kuarimun mayitna gendut mayitna sakintal satengah ainu di jerona sagede Habib Rozak asalna bisa payah duaan mayit ka jero ngubrus tah ieu nu narimana di jero wah cek nu masyarakat di luhur mayitna dua emang kunaon ieu nu tadi nampak teh kaberi mayit paeh deui matak deuleu situasina kana lantaran kukula geus tajribah geus ditajribah ieu teh lain lalagaan begitu manggi geus kebel bahwa utamana ieu teh belah kidul berarti ti arah suku coba-coba kula teh sosokan sarua emang kiai awal mah kiai ngora mah sok sosokan kakarak diangkat jadi kiai teh sok sok cek kula belah kidul utama usah saya aing moal anu nentang ye geus dikakidulkeun maitna lintuh maitna lintuh anu narimana kuru geus kieu gageter bae pan teu bisa kahiji pan ngarakata tan pan ngabaris di jero pan liang teh leutik teu bisa duaan bareng begitu ka kuno hiji ka dia geus ngaleket teh cenah kieu nu di dieu pan ieu narima teh nulungan pan naon ngaranna leutik liang teh ditulungan numpuk di dia ti luar numpuk wah cek gua teh efektif berarti ya Abdul tinggal Abdul ya berarti teu beres ya kajian kumaha ge ye nah ti dinya kan jadi tungtuna pantai-antai ti luan ngan teu ragag doang tamait kiai cenah ieu Abdul ge kos kieu heuh emang geus tanggung lah ceuk teh terusan nu mantep barang pernah kejadian kos kitu kuarina da kuari di dalam mayitna kuru kidol kabawaeun ieu mah kajian kumaha ge sebab kuru tapi aya nu kuru meureun dosana gede berat berat kan aya mayit model kos itu aya mayit tak kuru jeger jas jeung berat model teh mayit teh berat we cak nu dihandap ke pan kuru pan berat cenah ieu wah ieu mah aya naonan cenah mayit buat teh aya beusian jerona ieu berat terus dikahandapkeun ai ka bawah mah kabangan berat geus diturunkeun teh nya tulak cangkeng napas heula jeheunya bas sekali-sekali ti dieu coba ti dieu mah ngeunaheun di arah kiblat babarengan jadi sanajan berat tamait ai ti arah kiblat mah di urang ka bawah bae lantaran bareng pahan tuh nu turun teh pan minimal teh tiluan lantaran lamun koopatan pas sedak-sedak kelimaan pas sedak-sedak jeung memang sunahna tiluan tuh eta ge tah sunah tiluan tadi jero lamun teu berat lamun berat mah tambah teu berat keneh tambah deui pas sedak-sedak los pernah deui tah pan Abdulna tiluan maitna gede begitu diturun sekula tambah deui geus ulah cenah cak usa urang teh Abdulna tiluan ieu ngareketek ya bisa ya Abdul tinggal Abdul ya ternyata kumaha situasi kos kitu mun normal nu di jero kuburanana gelede jeung aya tanagaan maitna atuh saimbang utama belah kidul turun ka handap masalah tapi ketika maitna gede ulah coba-coba belah kidul lain lalagaan kula geus pernah eta kos kitu teh nurunkeun mait nitah doang kidul utama maitna gendut etalah terjadi seperti itu numpuk di hareup tiluan kieu teu kabawa pan digolosorkeun ka dieu ieu ragag ieu di dieu mah mawa ka dieu kabehan ja berat ditinggalkeun ku saurang ngaleket teh ka handap suku eueuh nu nyekel tah jadi eta mah orang kos kitu beukeur carita meureun ieu Abdullah bin Yazid
nyana galede urang Arab kajen kuku wagen nu paehna leutik ya atau kuru jadi bisa ti ditukeun lamun nu maot na kos Haji Rojali nu nyaho di Haji Rojali sok di dieu tah gendutnya nama becak ku sorangan hampir teu mahi Haji Rojali nyana teu gaji ge lain teu gaji eureun jadi teu kuat leumpang awakna gede jasa jadi leumpang teh teu kuat nyanda teh naik motor ge ngomong ampun lepas aku kulat kita beli BMW atuh ji sekulat teh beli BMW ai motor atuh bangsa motor ieu mah motoran garang mangsa Mio atuh gara ketek cek Mio teh bukan ukuran saya tah ieu mun carita moitna gede teu bisa belah kidul kajen kukumah ge tetep belah hareup. Nah ieu mah jadi kasimpulan nama urusan kos kitu utama kira-kira teu kabawa tetep belah dieu. Tah ieu jadi loba pengalaman kula mah hiji pernah aya nu nitah kidul bae kiai aya pager datang kaca kula kiaina titah nurunkeun kagok aing mah. Cek kiai barang kiai kadinya aya pager bingungeun nya ge. Tadi geus kadeuleul cek kula teh aya pager di dieu bae. Akhirna tetep dihareup. Pernah pager titah di belah kidul teu kabawa lantaran gendut. Mentak datang ka kuari geus ulah dimasalahkeun kos itu kumaha ngeunaheunana bae lah. Kumaha ngeunaheunana bae mah keur carita afdol mah tetep belah kidul mun kira-kira kabawa. Mun teu kabawa tetep ngeunaheunana belah dieu. Jadi bareng belah dieu manarimana bet kahandap. Tah gitulah. Jadi hiji ngiringkeun mait ulah waka cicing ulah waka diuk maksudna ulah waka diuk memeh mait diturunkeun ti pundak anu ngiring anu ngamanggut lantaran kurang menghormati urang ka mait lamun urang kaburu lamun urang teu heula diuk mait encak. Nomor kedua ketika mait diturunkeun utamana belah kidul ge lamun kabawa mun teu kabawa urang neangan deui solusi belah hareup. Tah kos gitulah carita afdol mah tetep afdol belah kidul mun kabawa al ma'nal ijmaliyu wallahu a'lam.